Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui masih dina surat Yusuf ayat ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Palamma mangka samangsa iraha adkhulu arasub sadayana putra-putrana jeung incuna Nabi Yakub Bani Israel ka negeri Mesir. Nyata kalebet istrina Nabi Yakub incu-incuna minantu jeung putrana teh sadayana teh 76 urang ngabring ti kota Palestina ka Mesir. Samang-samangsa lebet ka daerah istana ala Yusufa ka Kangjeng Nabi Yusuf. Lebet ka patengahan istana anu sakitu megahna. Sadayana lalebet ka eta istana. Awa tuluy ngarangkul saha inung bapana Yusuf. Da ibu nama ibu tere ngan bapa nama Nabi Yakub bapa tegas ilaihi ka Nabi Yusuf abawaihi kadua inung bapana ngarangkul ka Nabi Yusuf waqala baripok Nabi Yusuf nyarios ka bapana jeung ibu terena adkhulu sok lalebet mangga sadayana misron ka negeri Mesir ieu istana Mesir nyaeta istana negeri Heksos samemeh Firaun. Insyaallah sanyana insyaallah lamun Allah ngersakeun Allahu tegasna Gusti Allah ka urang sadayana aminin tangtosna aman tina kejahatan, aman tina makanan, sagalana nikmat damai pinuh teu aya kakirang. Jadi naminaga di istananya sagala ge tuangan itu ya ge komplit bari mewah. Wa rafa'a tuluy Nabi Yakub jeung ibuna abawaihi kedua ibuna diangkat arafa diangkat ka mana alal arsi kana singgasana teh kursi anu mewah anu tos disiapkeun ku Nabi Yusuf wa kharu kudupruk sadayana rahayat nu aya di dinya lahu ka Nabi Yusuf sujadan sarujud maknana sujud di dieu sanes sujud ibadah atawa ta'abud tapi sujud penghormatan kana kasabaran kasolehanana Nabi Yusuf wa qala jeung nyarios Nabi Yusuf ya abati aduh pangersa bapa nyarios ka bapana ka Nabi Yakub hadza ari ieu teh ta'wilu nyaeta ta'wil ru'yaya mimpi abdi min qablu anu baheula. Jadi baheula teh pernah ngimpi 11 bintang matahari bersujud jeung komar jeung bulan ka abdi. Tah meurnan ieu tabir mimpi teh. Qad ja'alaha sanyana ja'alaha dijadikeun Robbi ku pangeran abdi tegasna Gusti Allah. Hakon eta mimpi teh jadi kenyataan. Waqad jeung sanyana ahsana geus maha berbuat baik bi ka kami ka kuring saha Allahu Gusti Allah maha berbuat baik Allah id akharajani samang-samangsa dikaluarkeun abdi minas sijni tina sijin tina penjara waktu harita dikaluarkeun ngalangkungan hiji jelema nyaeta waki pesuruhna negara Heksos negara Mesir panglima Heksos anu harita tukang nyecian minuman nganteur kadinya ka Nabi Yusuf ngaluarkeun tina penjara salajengna wajaa bikum jeung geus daratang saatosna ayeuna bunga saatosna abdi kaluar penjara saatosna abdi jadi wakil raja
Raja Heksos di Mesir ditungtungan dijuuhan kunaon wajah bikum jeung daratang bikum ke arah ke anjeun Yusuf minal badwi ti kota Beduwi atau ti perkampungan anu aya di Palestina tegesna Nabi Yakub istri Nabi Yakub anak incuna dulu-dulu Nabi Yusuf anu 11 sadayana ngumpul di kota Mesir di istana anu megah mimba di saatosna aljago anu eta teh geus diruksak geus dihancurkeun asyaitonu ku setan sababaraha teu bake jeung rek dibunuh bake dipecahkeun make dipenjara tah eta teh diruksak ku setan baini wa baina ikhwati di antara kami jeung dulur-dulur kami geus pecah belah tapi ayeuna ngumpul deui inna rabbi sanyana ari pangeran abdi latifun eta maha lembut lima yasha kana naon perkara nu dikersakeun ku Allah innahu sanyana ardi itu Gusti Allah huwa tegasna Allah alimun hakimu nyaeta Allah teh anu maha uninga jeung nu maha bijaksana jadi Nabi Yusuf tos bahagia mudah-mudahan aya manfaatna insyaallah patepang deui dina dinten enjing dina kaping 18 ayeuna kaping 17 dinten Kemis barakallahu li wa lakum muga aya manfaatna sadaqallahu lazim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.